Anjing hulu aing aya rungsing ieu poe-poe ieu si goblok aya naon ieu tani bisa teu ngaranyukeun laja ka aing. Rudet kana huluna aing. Anjing kudu kumaha aing ari balik deui ka guru aing kudu puasa deui si goblok. Saha deui si anjing teh kudu nelpon sagala munjeunna keur rarudet hulu. Anjing nomor anyar deh. Nomor anyar. Assalamualaikum. Oh, nyanya, sareng saya di Bandung. Oh, nyanya kela bos kela, sinyalnya goreng bos. Nya kumaha. Oh, butuh laja. Oh, siap bos, bisa dikondisikan laja mah siap. Kumaha per minggu 10 ton. Tong boro per minggu bos. Ieu masih banar ieu. 2 kacamatan mah pokona mah siap digaskeun bos. Per hari 5 ton siap. Ngan meureunana kieu ya bosnya. Inti nama meureunana biasa DP heula 30% kumaha bos? Siap. Iya siap gaskeun. siap bos. Heeh. Naon? Kumaha? Pak Haji Mayung naon ieu mah Bandar Edan bos. Naon make jeung ngomong-ngomong si Haji Mayung. Naon? Salah sambung kumaha maksudna? Apaan ieu teh meureun nyaho nomor aing? Nah make jeung salah sambung kumaha ek nelpon Haji Mayung ek naon maksudna kumaha? Kan jeung aing hubunganna ge. Hampura-hampura kumaha goblok teh lieur si anjing teh ieu teh pesen aing geus bunga-bunga si goblok teh naon ieu maksudna teh? Si anjing aya rudet kana hulu. Jelema teu ieu aing nu mere nganyuk eueun nu pesan ge ka si Haji Mayung naon maksudna ieu teh jelema teh rudet si anjing teh kana huluna lah nu nawaran laja si koplok nu doaan kamari jelema ngabarohong hungkul geuningan si koplok teh. Halo bos. Iya bos, iya. Nya naon eta si Haji teh bari jeung teleponan deukeut aing naon deui wae atuh. Naon jadi transfer ayeuna jadi? Oh, pokoknya mau bos, barang geus disiapkeun bangsa laja. Haling mah ganeng lah teu ngomong-ngomong aja goblok teh. Repe heula sia teh naon ari ke telepon heula penting repe heula sia teh. Oh montong deket aing ka ditu atuh rek naon? Nya bos, pokoknya mah barang siap. Siga ngajajakeun pisan. Transfer ayeuna. Butuhna sabaraha ton bos? Duh anjing. Oh 10, siap. Barang mah siap aya lah. Haji goblok. 10 ton. Heuh keur paduli bagong teuing naon siap. ek sababaraha ton ge montong nelpon deket aing rek naon maksudna atuh? Nya siap pasti bos, pasti. Lieur anjing. Ditransfer ayeuna duitna. Usaha teh. Rek ditransfer ayeuna duitna. Duh anjing. Oh siap bos. Ngahaja-hajakeun. Oh siap. Reng ka ditu lah. Reng keningan nu eta lah anu nya nu kamari. Oke bos, siap. Tiga nu ngajakan paseang goblok teh. Heeh, Datang teh bos. keakuran pisan. Pokona mah bos. Allahu Akbar. Dieu teh aya Haji goblok. BPU Nya naon? Menying ka ditu motong deket aing atuh ngomong-ngomong lajapan aing ge nyaho tukang laja sing hargaan ieu atuh. mah berita penting, Goblok berita penting ieu mah mah. panas aing Siap. eta intina mah. Siap bos, siap. Oke bos, oke. Dagang teh kitu. Yo siap. Waalaikumsalam. Aing banarna. Ah, Udah anjing. Uling lah. dangukeun heula yo. Yo, rabig dangukeun heula yo. Haji ditransfer ayeuna ka meser laja. Maksudna keun bae eta mah rezeki di dinya Haji goblok make nelpon deket aing seolah-olah mah panas aing rek naon. Punten di dieu tos teu aya nomor janten. Waduh, Banar laja. Aing we aing mah Punten sakedap nyari. Ring. Nya sakedik ieu mah sakedik heula. Banar laja edan bangkrut. Goblok. Belek ku aing teh mokeun mana. Assalamualaikum. Goblok. Bangkrut. Aing goblok. Haji edan goblok teh. Nelpon deket aing anu mah panas ganu weureu anjing teh. Hayang aing hargaan pan nyaho aing ge tukang laja atuh anjing teh. Transfer bagong ku aing delekeun jelemana aya ka dieu di euran ku aing. Berarti si anjing teh anu nelpon ka aing bil salah sambung teh nu tadi nelpon ka si Haji Mayung meureun si anjing teh. Aya ka dieu delekeun ku aing di euran jelema kitu si anjing teh. Harudet teuing kana babatok aing na ge lah.